yanfa'uka tauhiduka illa idza kharajta anka wa mayubayyinuka bakal katingal laka terdiri anjeun naon tauhiduka tentang ketauhidan anjeun ida kharajta anka ketika urang bisa ngaluarkeun diri urang ti urang. Maksudna kumaha? Di saat di jiwa urang teh aya dua, nafsu jeung jiwa. Nafsu diri urang ari jiwa nu bakal kembali ka Allah. Nafsu nu mana anu sehari-hari ngagugulung keinginan, ngagugulung tujuan, ngagugulung kepuasan 24 jam. Di saat penuh sok hayang istirahat, di saat lapar sok hayang doang, di saat haus sok hayang minum, teu nafsu. Moal kapenak tentang ketauhidan diri urang ka Allah lamun teu dikaluarkeun eta. Hartosna 1000 cara urang hayang apal tunggalna Allah lamun make eta moal kapenak. Carana leungitkeun heula si nafsu cara kerja nafsu. Intina cara kerja nafsu teh hiji ngagugulung keinginan, dua tujuan. Segala sesuatu kan urang sok hayang wae. Naon make dahar hayang wareg. Tujuanana urang usaha hayang naon. Antara tujuan aja ke hayang. Lamun dicoplokkeun heula leungit tujuan jeung kahayang, tinggal urang kan kosong. Artina otomatis moal gerak tetap, tapi tujuan hilang, kahayang hilang. Contoh, lamun setiap hari kebiasaan orang ke pasar, kan awalnya mah ke pasar teh naon? Tujuanana teh neangan rezeki. Hayang naon? Hayang untung. Ka pasarna mah tetep lengkahkeun, tapi tujuan eta jeung kahayang tuna. Otomatis hampa, lempang teh hampa. Tujuan mana hayang naon? Duka. Eta kahayang ngindit ka pasar hayang naon? Duka. Tapi beureung ngalengkah. Tah tidinya baru masuk. Naon anu asup? Perintah Allah. Kudu ngerjakeun syariat. Berarti hasil jeung henteu geus ditangtukeun ku Allah. Da anu diparentah mah urang inditna. Datang ke tauhidan. Efekna di saat orang teu hasil moal komentar, di saat orang teu nepi moal komentar. Kan kahayang mah direncana di tahun di minggu kamari rek ngaji hayang jika alus hayang ngaji teh. Padahal lamun didasari ku nafsu mah hayang teh nyu goreng. Jeung urang sok loba kejebak di saat hari H orang bisa init batur henteu asa urang boga hidayah teh. Asa pokona mah urang malah anu soleh teh dina saat ayeuna teh batur mah ku Allah teu ditakdirkeun. Anu keur aya keributan, anu gering teh ya, anu naon. Padahal bawa teuing di ditu teh. Kan hayang kikian teh meureun hayang soleh. Intina teh kikian teh cek nafsu hayang soleh anu teu ka dieu berarti geus saroleh. Da belum tentu urang hasil ti dieu bisa ngamalkeun. Ari nu kaluar ti dieu mah nu teu di dieu kan keur ngamalkeun dina kaributan, ngamalkeun di negeri. Sok ayeuna daripada urang init ngaji bari maksakeun neuneun ka keheul ke keluarga, ke babaturan, boga jam dijeng babaturan dipegatkeun batur keheul tah melaan ngaji. Da ngaji pribadi ngaji mah. Ari batur mah kan ngamalkeun kan bawa ayeuna teh keur usaha. Ari usaha kan wajib keur melaan keluarga. Keur melaan
tetangga kermelaan dulur ayeuna nu keributan contohna kan wajib diamankeun coba lamun ieu ngaji manehanna ka dieu berenang anu ribut moal kaamankeun anu gering coba lamun maksakeun ka dinu panas bakal tambah mudahan anu gering ayeuna dina saat ayeuna teu ka dieu asal dipasang sabar manehna geus boga poin tah nu penting mah dalus keneh gering bari sabar daripada ngaji bari kupulutus mah tetap intina ulah boga sangkaan di saat batur nu niat ka dieu henteu jadi henteu soleh buat teuing itu nu paling soleh mah urang belum tentu eta konsina mah tah cara ngabukakeun katawidan ka Allah ulah langsung notok ka Allah tapi kudu dileungitkeun heula ieu gelas tujuan gelas teh rek dieusian cai lamun teu kontrol kana gelas ieu gelas dieusi atau encan enon atau kosong lamun gelas kosong dieusi meureun bakal langsung pinuh coba lamun gelas pinuh tujuan dieusian mbadir tah dan nu kudu dieusian teh gelas kosong ieu dina hate aya naon kahayang tujuan hayang beunghar hayang sohor hayang gagah ngarasa bener eta kepinuh meureunan dek dieusian ku tauhid asup moal luber engkena bakal ngadu antara tauhid jeung kotor nu di hate teh teu puguh campur coba lu dikosongkeun heula dikaluarkeun heula leungitkeun tujuan leungitkeun kahayang leungitkeun pokona mah anu berkaitan jeung haliah dunia baik materi atau fisik atau mental kosongkeun geus kosong baru usia puguh ngagulungna teh di dieu teh caun cai mah puguh cai kopi cai susu ulah cai susu ditinyu ku cai herang teh kapuluh cai susu teh kapuluh udah luber teh akibat ti dieu masih kene kahayang dipaksa ke tauhidan tungtung nama berontak teu kahartinya moal kaharti sabab naon ieu teu dikosongkeun heula lamun dikosongkeun mah dengan sendirina bakal langsung pinuh cai teh ku sarupa ku ketauhidan da sirareged dikosongkeun heula tak bahasana moal kapangih tentang ketauhidan anu secara jelas lamun urang teu kaluar tina diri urang engke hasilna kan lamun urang lamun minta istighfar astagfirullahaladzim teh minta hampura ari minta hampura pasti aya nu minta aya nu mere anu minta saha urang anu dipenta saha Allah lamun budak minta duit ka bapa anu minta saha budak anu dipentah bapak kayak kan bapak teh bakal nanya kernaon duit teh ayeuna hampura lamun penta ku urang ka Allah Gusti nyuhunkeun hapunten cek Allah kernaon da bingung atuh duit mah meureun keur jajan keur kapangabutuh eta hampura dek dipake naon ku urang rek dipake mereusihan dosa aya dosana teh dieureun anu moal bersih lamun dikosongkeun mah nu minta hampura teh lain urang dengan sendirinya kosong teh tak Allah bakal ngisian hampura datang hampura dengan sendirinya teu kudu dipenta ku urang dan urang geus eueuh teu hayang dihampura dosa teu sieun gede dosa aing ngaran teu hayang dihampura bakal minta hampura moal tapi Allah bakal mere hampura dan kosong teh aja gelas teh kosong lamun urang nu menta engke nu mere bakal bertanya guna keur naon tujuanana berarti urang hayang kan ari ngaran hayang kan nafsu hayang soleh hayang ka surga hayang pinter eta kan kabeh kahayang dek hayang dunia dek hayang akhirat tetep nafsu sedangkan nafsu kudu dikosongkeun heula lain dileungitkeun nafsu dan nafsu mah bisa leungit selama hidup mah tapi cara kerja nafsu dinonaktifkeun oh kahayang lamun urang usaha hayang beunghar nafsu lamun urang salat hayang ka surga nafsu
Lamun urang ngaji hayang soleh nafsu leungitkeun datang we nah maneh make usaha parentah ti Allah nah maneh make ngaji parentah ti Allah aing ngaran di parentah meureunaan hubunganna teh daek jeung henteu lamun daek meureunaan masalah diganyar berda apa nu jelas mah diri pikarido tah urang teh kan keur neangan ridho Allah jeung keur menghindari bendu Allah dina pekerjaan anu 24 jam sabda apa tilu perkara anu disebutkeun ku Allah dina tilu perkara pagawean urang hiji Allah nyumputkeun padol dina pagawean taat urang kadua Allah nyumputkeun bendu dina pagawean maksiat urang hartina ini dua heula kana nu tilu terakhir duka pagawean taat anu mana anu Allah bisa sampaikan ridho teu apa duka pagawean maksiat nu mana Allah sampaikan ka bendu teu apa efekna setiap pagawean taat kurang dikerjakeun setiap pagawean maksiat kurang dihindari teu apa contoh lah Imam Ghazali karanganana berpuluh-puluh ibadahna geus moal kataekan ku urang tapi Allah neuneun ridho dina pagawean taat Imam Ghazali di mana teu pira waktu nyerat aya laleur henteu kana maksi diantep ceuk Imam Ghazali ieu laleur henteu keur ngadahar mangsi meureunana lapareun kembae da sargedena ge beuteung laleur da geus wareg bakal ini diantepkeun kieu kibar deui diteruskeun ngarang kitab ibadah lanjut tahajud lanjut berbuat kebaikan lanjut datang ke akhirat diasupkeun ka surga ku Allah naon pagawean abdi anu matak jadi sabab asup ka surga ceuk Allah teh sabab maneh mere kadaharan kalaleur ku mangsi mana tahajud Imam Ghazali mana ngarang kitab Imam Ghazali mana sedekah Imam Ghazali hartina lain teu kapake ngan sejuta rakaat salat Imam Ghazali 1000 juta sedekah Imam Ghazali Allah ridona ternyata neuleuna dina teu pira maraban lareur ku mangsi hiji kedua anu boga tiket ka surga di golongan istri teh lain istri Rasul lain putra Rasul tapi seorang sahabat istri Siti Mutiah naon tiket manehanana sampaikan kamu nang tiket pertama masuk surga pagawean taat anu mana anu bisa boga tiket eta ngelehkeun ka keluarga Rasul Siti Mutiah dina sejaroni ngawula kanu janten carogeng dua perkara anu disediakeun kahiji anduk kadua cambuk ari anduk gunana keur naon di mana si suami dongkap mencari nafkah kesang luat wet sok dilap ku anduk kadua si cambuk disodorkeun ka carogena di saat ngawulaan masih hantuang bilih sambal kurang uyah bilih sayuran kurang gula sok tah teunggeul abdi cepret abdi daripada abdi dicepret di akhirat ku Gusti mending ayeuna ku salaki ridho Allah neuneun di dinya Siti Mutiah sok tahajud Siti Mutiah sok salat sok puasa tapi ridho Allah neuneun di dinya diturutan cenah ku urang pagawean Siti Mutiah alus ngan belum tentu pagawean kitu nun dipigawe ku urang aya ridho Allah boa teuing ridho Allah anu ditentepkeun ku urang mah seuri ka babaturan hayang udud sabatang dibere ku urang boa teuing di dinya boa teuing nyebut istighfar 1000 kali dinu panengah taneun ridho Allah teh dinu kahiji henteu kadua henteu boa-boa dina nomor ka 10 padahal maca istighfar urang 1000 kali ridho Allah neuneunna dinu nomor 10 bisa jadi teu pira tetangga keur bingung kurang dibere solusi boa teuing di dinya jadi teu bisa dipilih da ku Allah da disumputkeun padol Allah dina pagawean taat seseorang maksiat kitu
duka maksiat nu mana anu mata nyababkeun Allah benung. Duka dina mabok urang, duka dina keheul urang ka tetangga, duka dina tinggalin sholat urang teu apal. Contoh, seorang ulama, sanes ulama atuh anu berilmu lah, pagaweanana ibadah, beurangna ngaji Quran, kutingna tahajud, teu pira balik ti masjid metik pager batur dipaket senggil teu bebeja. Padahal lamun dibandingkeun jeung taat kan jauh. Manehna tara mabok, manehna tara zina. Tapi kasalahan anu sakitu Allah neungeun bendung di dinya, ngajadikeun hahalang asup ka surga. Urang lamun ngadu banding cacak-cacak nyokot pager dipake ceunggil, komo nyokot hiji mah, komo nuar kai mah meureunan badag. Tapi kan belum tentu aya benu Allah di dinya. Artina pagawean maksiat anu gede, anu leutik, anu sedeng, urang kan perlu dihindari. Sabab teu apal neungeun benu Allah diteunna dina maksiat nu mana. Da ka surga lain ku pagawean taat urang, ka neraka lain ku pagawean maksiat urang. Ka surga ku padol Allah anu diteuneun dina taat urang. Sedengkeun padol Allah anu diteuneun dina taat urang, duka taat nu mana teu apa. Ka neraka lain ku sabab urang maksiat, tapi ku adil Allah anu diteuneun dina pagawean maksiat urang. Ngan eta adil Allah anu diteuneun dina pagawean maksiat urang teu apal duka maksiat mana. Anu matak nipikeun urang asup ka neraka ku sabab Allah benung. Kedua perkara. Terakhir anu disumputkeun ku Allah teh Allah nyumputkeun kakasih Allah, wali Allah di seorang hamba. Seorang wali teu misti di seorang ulama, teu misti di pedagang, teu misti di pembantu, teu misti di orang kaya, teu misti di orang miskin. Bisa jadi di seorang ulama, bisa jadi di santri, bisa jadi di tukang jual beli, bisa jadi di tukang sasapu, bisa jadi di tukang pulung. Eta wali teh datang boroning batur diri pribadina teu nyahoeun bahwa manehna teh wali. Nah, cenah teu nyahoeun. Lamun nyahoeun mah batal teh atuh. Sabab di saat nyaho manehna bakal ngerasa, oh urang teh wali. Geus ngerasa jadi wali lain wali atuh. Da wali mah kapanggihna ku Allah. Engke Allah bakal mere beja ka batur. Tuh si itu teh wali, tuh si itu teh wali. Di saat batur nyebut wali ka urang teu rumasa. Tuh ing teu nyaho. Gitu tah wali asli mah lain ngaku sorangan bahwa urang wali. Teu jadi atuh. Si eta mah datang ketempo ka masjid. Nah si eta mah ketempo ngaji. Wali mah lain hitunganna lain eta. Nu jelas man tawala taatuhu wa lam yatakhallal nisyanun. Jalma anu 24 jam inget ka Allah teu kaselang ku poho. Eta tadi wali. Tapi tara salat mal mungkin hari inget ka Allah tara salat mah atuh. Dan dengan sendirinya meureun ku inget teh hayang anu berbuat baik gitu. Intina mah ku eling ka Allah mah mungkin teu salat. Ku inget ka Allah mah mungkin teu daek ngaji Quran. Nu teu bisa ngaji Quran karena diajar inget ka Allah mah. Da ganjaran ngaji Quran teh, oh ieu mah Baqarah ganjaranna sekian. Oh ieu mah surat Kahfi ganjaran lain. Bisa jadi seseorang ku Allah diberi hidayahna umur 50 tahun encan bisa maca Quran, si ieu mah ngaji dorolang ngaji Yasin teh karena hayang beunghar, si ieu mah ngaji Iqra. Ganjaran bisa gedekeun anu ngaji Iqra. Sabab naon? Manehna mah ngaji Iqra peurihat teh hayang bisa ngesali karena kekedulan zaman baheula. Urang teh hayang bisa ngaji Quran diajar Iqra. Boro-boro hayang beunghar, tapi nu ngaji Yasin malam Jumaah, hayang maju usaha teh mah, hayang salamet tina bahaya mah. Geus pinuh we ku kahayang nu narangkel. Eta dina masalah padol Allah mah bisa jadi lebih nepi keneh nu maca Iqra daripada nu ngaji surat Kahfi. Beri ditalar tah wali mah disumputkeun. Engke wali aya nu mastur, aya nu majdu. Selama alam dunia masih berdiri, wali mal mungkin hilang. Hilang we walinya kiamat teh.
Orang senang sok apa kawali pemijahan ayeuna beja deker ayam mah teu arapaleun disangka nama kadang-kadang wah cenah tukang nyen onar bisa jadi wah kuncen beraya ayeuna wali songo oh iya Sunan Ampel oh iya Sunan Kalijaga ayeuna deker ayam mah bakal sarua jeung urang dirina sugan kaula teh wali moal mungkin batur nyebut wali tengah rasa dirina dan apalna wali mah geus areueun eta disumputkeun ku Allah teu dinetralkeun jadi eueuh ciri anu kasat mata ai segi ibadah mungkin tergantung selera wali kan moal lepas dina tilu hiji ibadah dua juhud tilu marifat bisa jadi ibadahna anu ditonjolkeun ku Allah juhudna disumputkeun jeung marifatna bisa jadi juhudna anu ditaekeun ibadahna disumputkeun ibadah mah ibadah teu katempo berjamaah si eta da keur si eta mah lamun salat berjamaah aya ria aya ujub aya takabur tapi lamun salat di jero kamar nepi kalok bisa jadi matak bertah sariji rek suudon kumaha wah masjidnya palus-alus nungusian mah eueuh pan urang mah kitu wae kan belum tentu bawa alus kena nu salat di imah atuh urang dek di imah ulah gitu da lain motivasi eta mah jadi keur menghilangkan suudon contoh aya karikatur kieu aya budak rajin ka masjid cek eta budak lila-lila teuing ka masjid mineng-mineng teuing ka masjid timbul pertanyaan bebeja ka indungna Bu, besok-besok mau ke masjid nah nu ka masjid teh lain ibadah lolobana mah nu ngomongkeun dunya nu palus-alus baju anu harayang pokona mah loba kagorengan ngaromongkeun batur di masjid teh abi mah cenah mendingan salat di imah cek budak ka indung cek indungna teu nanaon tapi syarat cobaan heula ka masjid ti poe ayeuna mah 3 poe tong lila teuing heug bawa cai jeung pinu di imah ngan syarat maneh datang ke masjid kudu nguriling bari bawa cai ulah ngeplok ku budak dilaksanakeun bawa cai pinu segelas datang ka masjid nguriling balik di ka imah 3 poe 3 kali ditanya ku indungna beres Bu abisna entos datang ke masjid teh mawa cai mawa ngeplok tuh henteu eta di masjid cenah loba nu ngomongkeun batur duka tuh nah ada abi ieu fokus kana cai si ngeplok loba cenah anu hayang kapuji cenah di masjid duka da abi ketingalina kana cai intina entong loba ditinggalian ngomentar batur fokus kana diri pribadi batur rek gogoleran di masjid baik bermanehna batur rek ngomongkeun dunya di masjid baik keur manehna iya we urang ibadah teu kalau urang hayang kapuji teu ku batur urang ngomongkeun dunya teu di masjid entong ngomentar batur intina mah gitu tuh ayeuna mah ka masjid kan teu loba titinggalian mah eueuhna naon loba itu loba ieu teh akibat maneh teu loba ningali diri pribadi selalu ningali teh ka batur we wah si eta mah salatna marongkol wah si eta mah salatna bari heureuy ari we urang teuing urang mah da loba nu poka batur coba ieu urang salat bener henteu salat teh keuna kana syarat rukun teu batur mah keun bae keur batur rek nongeng rek ngagoler rek ngomongkeun batur aman batur rek ngaji oh si eta mah waktu ngaji riweuh ai kamari-kamari sase kembae da keur batur nu penting urang ngaji teu gitu tah eta intina mah di saat urang ka masjid ka madrasah tong loba tinggalian coplokkeun engke fokus ka diri pribadi teh ilmu tasawuf mah lain keur mengomentari batur tapi mengomentari diri pribadi urang jeung Allah tah sakieunya mudah-mudahan aya manfaatna nu saterasna mah mangorajengkeun kana ngopi lah akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bisa ente ka hartos aya biasa memang biarpun tahu gitunya
cara kerja anak itu, tapi pas praktek memang hese.